Udin tenyangka waktu dirina bebeja yen duit keur nyumbang, Paul oge malah milu nambahan, hartina ti Udin jeung ti Paul, 1,8 miliar geus asup ka panti, Udin beki kata jiku Paul, beki ka ciri bersihna hate Paul. Katamba meren engke ti Jajang 2 miliar, Udin oge ngarasa bagja, sabab bisa ngabantu panti ku cara anu teu disangka-sangka ti samemena. Udin ngareret ka Maemeh anu cimatana geus rek bahe. Ma, nembe namina Paul Smith, sobat abdi, alhamdulillah anjeunna ngiring ngabantos panti. Jajangnya kakak, Udin, iya masih direkam tapi anjen geus wani curang, anjen nyarita rek nyumbang 1 miliar tapi sabenerna ngan 800 juta sabab anu 100 juta mah tina lengan batur. Udin seri, anjen tengah denge kumaha tadi Paul nyarita, Paul nambahan sangkan jadi 1 miliar, netizen oge bisa nganilai. Jajang jebi, teu bisa, eta ngaranna teu sah, Udin seri. Anjen rek ngahindar deui tina kanyataan sangkan katembong teu sah, saperti nabrakan mobil tadi. Jajang langsung jempe, beungeutna mimiti berem, sabab geus kapepeh ku Udin. Jajang mimiti tengarti ku Udin, jelema sangsara, yatim piatu, kungsi bareng di panti sarta ngalaman jadi kuli bangunan, ayuna pangangguran, tapi bisa nyumbang 1 miliar bari ngajak baturna sangkan nyumbang oge. Anu sejen masih kasima, anu wani nyarita, tapi 5 kamera ponsel tetep standby ngarekam. Udin ngareret ka kamera, guys, kuring geus beres nyumbang, ditambahan ku babaturan kuring, jadi anu geus katarima ku yayasan 1,8 miliar, ayuna giliran Pa Jajang, mangga Pa Jajang sumbangkeun 2 miliar anjen. Jajang bener-bener bingung, tong boro 2 miliar, 1 juta oge moal aya, bodina dompetna atawa dina rekeningna, tadi bisa mayar dahar 10 juta oge geus maksakeun sarta ngarasa kabuhulan, nepi ka kudu nguras hampir kabeh simpenana sabab boga arep-arepen bakal narima panggantian ti kantorna. Hutang Jajang beki numpuk, teuing sabaraha miliar, karuksakan 2 mobil, acan kudu meuli paeton anyar keur murad, piraku ayuna rek nambahan deui hutang. Jajang sadar dirina geus ele deui ku Udin, Jajang oge geus era ku sarerea. Utamana ku Wiwin, kapercayaan Jojo anu rek nunda duit oge tangtu mimiti lengit. Din, kuring ayuna percaya anjen beunghar, kuring ukur runtah di mata anjen, tapi anjen oge kudu inget yen kuring jeung anjen pernah hirup babarengan di panti, jadi ulah nyiksa kuring ku cara kieu, kuring teu sanggup ngalawan anjen. Udin seri, jadi anjen moal nyumbang 2 miliar sasua janji anjen, kumaha atuh, mangkaning loba saksi, komo saenggeus video diposting dina YouTube, sadunia bakal jadi saksi, anjen teu era. Jajang ngalengis, ulah diposting din, sing karunya ka kuring, kuring menta hampura. Jomin nyarita, Jang, anjen teu boga ka era, Udin geus nyumbang 1 miliar sasuai janjina, malah aya baturna oge anu milu nyumbang 800 juta, lamun teu boga 2 miliar, tutupan ka era anjen ku nyumbang saayana, kabeh pasti bisa ngamaklum, daripada anjen teu nyumbang sama sakali. Jajang tungkul, memang kurang ti 1 juta mah masih boga, tapi lamun disumbangkan, Jajang begitu boga duit, jeung ka erana tetep moal kabayar. Sabab begitu video dirilis, angger bakal kaciri yen dirina geus jalir janji. Buburu Jajang deku harapan Maemeh bari nyekelan suku Maemeh, awakna anu lintus sarta samemehna sombong ayuna ngeluk tungkul bari cerik. Ma, abdi anak asuh ema anu teu aya gunana, tos sering nguciwakeun ema ti kapungkur, hapunten abdi mah. Jajang bingung, sabab masalah acan angges, saminggu deui dirina bakal nying harapan murad anu bakal nagih mobil. Beres nyarita ka Maemeh, Jajang nangtung terus lumpat kaluar tengah liuk deui ka tukang, nu sejen kolohok nempo Jajang anu kabur, ponsel anu keur ngarekam kabeh di stop. Jomin ngararet ka Udin, Din, moal diudak, kumaha masalah sumbangan ti Jajang. Udin seribari gogodek, teu kudu, kuring lain jelema telenges, jelema model Jajang bakal narima akibat tina kacorobohana sorangan. Jojo anu ngarepkeun dirina ditulungan ku Jajang sangkan bisa nikelkeun duitna oge kolohok bingung. Baron langsung kukulutus, kuring teu nyangka Jajang boga sifat licik jeung dengki. Tadi geus nabrak paeton batur nepi ka leweh menta hampura kanu bogana, terus di dieu paeton malah diaku milikna, kuring geus teu percaya deui ka jelema kitu. Ngadenge penjelasan Baron kabeh ngarenjak sarta netep ka Baron, Wiwin buburu nanya. Kang Jajang ngaja nabrakeun Mercedes-Benz kana paeton, teras kumaha kajantenan saterasna. Lantaran ditanya masalah kejadian tabrakan jeung paeton, Baron langsung ngejelaskeun kalayan jentre tanpa aya anu kaliwat, terus dibenerkeun oge ku Jomin anu memang tadi samobil jeung Jajang. Kabeh anu ngaregepkeun kolohok bari gogodek, teu nyangka Jajang bener-bener teu boga ka era, nabrak mobil batur terus mamerkeun kunci mobil anu ditabrakna, diaku sabagai mobilna sorangan. Kejadian eta geus ngalengitkeun kapercayaanna kabeh jelema ka Jajang. Beda jeung Jojo, Jojo mah justru malah ngarasa karunyaan sarta indit ngudak Jajang kaluar tanpa pamit ka sasaha. Jojo ngudak Jajang nepi ka tempat parkir anu memang rada jauh jeung nenggang. Jajang teu nyaho Jojo ngudak tukangna. Jajang asup kana paeton terus diuk bari ka ciri masih ambek. Saacan mobil di starter kaca jandela digedor ku Jojo. Jajang nurunkeun kaca terus nanya ketus ka Jojo, rek naon.
Jojo seri, Jang, anjen masih rek ngabantu kuring pan. Jajang sabenerna ijit, tapi sabab masih butuh duit, Jajang buburu ungguk. Anjen masih minat, Jojo buburu ungguk, pasti atuh Jang, 10% sabulan, ukur jelema bodoh anu bakal nolak, kuring butuh pisan ngarah bisa buburu kawin. Jajang seri, sabab anu disangka Jojo bakal kapangaruhan ku kejadian tadi, tapi kenyataanna Jojo masih percaya ka dirina. Dasar otak udang, Jajang buburu muka panto mobil. Asup, urang ngobrol bari maju, Jojo buburu asup terus panto ditutupkan. Rek dibawa ka mana kuring Jang, nganter anjen ka Garut, cokot KTP buburu ajukeun injeman sing loba, tembal Jajang. Ngadengi dirina rek diantarkan ka Garut Jojo atau sabab tekudu mayar bus, jaba bakal bisa sare dina mobil mewah di jalan. Jajang ngehirupan mobil, langsung ngabir ka Garut, harita masih jam 8, kawan tuh peting jaba tanaga mobil anu gede, kurang ti 2 jam mobil ges nepi ka Garut. Mes Jojo sabenerna ukur bedeng biasa, aya di jero area pabrik anu ngajiunan karung goni. Jojo sabenerna mandor, tapi bubuhan ukur pabrik karung, jadi gajinangan 600.000 sabulan, ku gaji anu ukur sakitu tapi Jojo bisa boga tabungan 4 juta, jelas kahirupan sapopoena pasti ngirit pisan. Jajang asup ka jero mes, sarta diuk dina kursi butut, Jojo nyokot KTP handapan bantal terus diunggah kana aplikasi pinjol sebagai syarat. Jojo nempo suku bunga anu luhur, nyaeta 7% per bulan tina nilai pokok injeman, jadi lamun Jojo nginjem 6 juta, hartina dinas sabulan kudu mayaran bungana hungkul 420 juta. Jojo ngararet ka Jajang, Jang, bungana gede, hampir nyaruaan hasil anu bakal katarimati anjen bisa ngabantu kuring sangkan bisa ngaleutikan bungana, pinjol iya anu babaturan anjen pan. Jajang seri, tomboro diletikan, dilengitkan bungana oge bisa, etapan ukur dina aplikasi, sangkan kabeh nyaho yen bungana sarua, tapi sabenerna bisa dimainkan keneh. Jojo atau ngadengena, sarta percaya pisan ka Jajang, tak asa-asa, Jojo ngajukeun injeman panggedena, nyaeta 50 juta, Jojo teu ngitung deui sabaraha bunga anu kudu dibayar, sabab biucug Jajang, bunga bisa dilengitkan. Bener wae, tenungguan lila injeman langsung di ACC, duitna langsung asup kana rekeningna anu geus dilampirkan dina formulir pengajuan, saldona ayuna nambahan jadi 54 juta sabab katambahan jeung duit tabunganna anu geus aya saacana, buburu 54 juta eta dioperkan kabeh kana rekening Jajang. Jajang nyerengeh atau, sabab tenyang kasanajan jauh kudu nganter Jojo ka Garut, hasilna bakal katarima langsung harita keneh, tapi Jajang ken ngarasa cukup, buburu nanya ka Jojo. Kumaha ti kabogo jeung calon mitoha anjen, Jojo ungguk, bari ngararet jam anu karek satengah 12, buburu Jojo nelepon kabogona, loudspeaker diaktifkeun sangkan Jajang oge milu ngadenge. Sayang, kernaon, abdi di bumi, aya naon, Kang, Jojo kerung, sabab ngadenge suara kabogona rada beda, jeung kadenge ranjang besi rereketan. Sayang, aya naon, kunaon anjen, abdi nuju, dikerok, ku dina ranjang, Kang. Kabogo Jojo kadenge umaregung tapi Jojo teu bisa ngabedakeun sora anu keur nyeri jeung anu keur kangenahan, sabab Jojo mah acan ngalaman kikituan, banget Jojo kaciri sedih. Sayang, anjen asup angin, kadenge sora rereketan, ranjang beki tarik sarta abrug-abrugan siga aya budak letik anu keur luluncatan dina ranjang, telila kadenge sora kabogona ngajerit terus jempling, banget Jojo beki pias hariwangen. Sayang, anjen teu kunaon, Jajang oge ngarenjak sabab geus bisa nebakian kabogo Jojo keur sapatemon, tapi nempo banget Jojo anu malah hariwangen. Jajang kerung bingung, nah Jojo teu sadaran, Jojo memang bodoh, tapi piraku kana hal kitu bodoh oge, sabaraha IQ si Jojo, Jajang gogodeg teu ngarti. Ngadenge kabogona ngajerit aneh bari dina telepon ngadadak jempling, Jojo beki teu genah cicing, sedengkeun Jajang asa kabawa ku suasana, Jajang ngarenghap panjang bari ngadaya gedak nyarande, lantaran anu sapatemon teh pasti geus rengse. Jajang nyaho, jeritan sarupa kitu cirining si awewe keur aya dina puncak kasugema ana, Jojo buburu nyarita deui. Sayang, lamun teu biasa dikerok, ulah dikerok atuh ari teu kuat ku nyeri mah. Kabogona nembalan bari kadenge renghap ranjuk kawas anu geus cape maraton. Kang Jojo, upami teu penting, ulah nelepon, ieu, tos wengi, awak abdi asa pasiksak, ieu nuju, dipencetan, ku, emah, Jajang mah ngabayangkan pasti si awewe keur kekerjatan keneh, pangarutina kanikmatana biu. Jojo buburu ngajelaskeun, sayang, dengekeun akang keur jeung babaturan anu bisa nikelkeun duitku cara gancang, mengpang didinya aya emah, coba tanya emah sakalian, anjeun jeung emah daek teu nunda modal, kauntunganna 10% sabulan. Kadenge sora kabogona ambek, Kang Jojo, piraku aya usaha sapertos kitu, akang keur ditipu, abdi teu kabita. Jojo kerung, sayang, percaya ka akang, babaturan akang beunghar, boga Mercedes-Benz,
Biu akan diantarkan ti Bandung make paeton. Jaba di Bandung tadi ditraktir dahar 10 jutaan di Hotel Hyatt. Piraku ges benghar kitu rek nipu keneh jelema sangsara. Abdi sanes murang kali. Abdi oge nyakola. Eta jelas modus panipuan. Akang ulah kapancing ku kamewahan. Tembal kabogona. Jojo nyarita deui. Sayang, akang bogo ka anjen. Akang hayang buburu ngawin anjen. Lamun teu kieu nepi ka irah oge akang moal bisa kawin ka anjen. Meli imapan butuh duit gede. Terus Jojo nyarita deui. Sayang, akang tetega nempo anjen jadi reseller online bari tepugu barang naon anu didagangkan. Anjen masang iklan di mana-mana open BO, ST 100.000, LT 300.000, memangna barang-barang eta geus aya anu payu, lamun modal digolangkan ku babaturan akang, anjen geus teu kudu dagang online deui, cukup cicing di imah, duit datang sorangan tiap bulan. Si awewe nembalan deui, saur saha teu pajeng, icalan abdi laris kang. Tiap dinten aya wae anu ngagaleuh, mali upami pelanggan ngaraos puas kana barangna, mayarna sok di langkungan tina pangaos anu sakedahna, abdi oge teu capek teuing, teu kedah ka mana-mana, cekap ngantosan di bumi bari nyepengan ponsel, upami akang hoyong uninga, tabungan abdi tos 10 juta ayuna. Jojo terus ngolo, sayang, akang lain nyepelekeun usaha anjen, akang curiga barang dagangan anjen black market, kumaha lamun katewak polisi, mending anu 10 juta eta ka akangkeun, urang golangkeun. Kabogo Jojo ambek. Pokona moal kang, akang ulah ngaganggu deui. Abdi nuju online sareng pelanggan anu ngagaleu LT, janten ponsel ieu ulah ditelepon deui, margi ku abdi bade diangge online dugi ka subuh. Jojo ngarahu, jaga kesehatan sayang, ulah loba teuing begadang bisi asup angin deui. Jojo akhirna nutup telepon bari leles Jojo ngareret ka Jajang. Hampura kuring jang, kabogo kuring teu percaya ka anjen, tapi lamun geus nempo anjen, siganna bisa robah, saran kuring anjen meting di dieu ayuna, isuk ku kuring diwawuh keun. Jajang anu ayuna geus nyaho naon profesi kabogo Jojo anu sabenerna langsung gogodek. Ulah Jo, teu kudu dipaksa, kabogo anjen keur rajin dagang online, ngan ingetan ku anjen, jenis barang anu dijualna bisa ngadatangkeun panyakit bahaya anu nular. Jojo kerung, anjen ngarti kana barang online oge jang, memangna LT jeung STT barang naon. Jajang seri, percuma ku kuring dijelaskan sabab anjen tetep moal ngarti, kuring bisa mere gambaran sangkan anjen ngarti lalaunan. Tapi kuring butuh sababaraha jawaban, geus sabaraha lila anjen wawu jeung awewe eta, sabaraha umurna. Jojo ngejelaskeun, umurna sarua jeung kuring, wawu geus 7 tahun, bala wawu di Bandung waktu manehna babantu indungna anu muka kantin di proyek beres baralik ka dieu, harita kuring milu. Jajang nanya deui, berarti umurna 25-annya, ti iraha kabogo anjen dagang online, jeung naha anjen teu nyaho barang naon anu dijualna. Jojo ngejelaskeun deui, mimiti dagang ti umur 20, berarti geus 5 tahun. Kuring teu nyaho barangna sabab acan pernah nempo jirimna, kabogo kuring pan reseller, barang dikirim langsung ti penjual ka pembeli, tapi pembeli mayar ka kabogo kuring heula, saenggeus dipotong keuntungan, jinisna karek dibikeun ka penjual. Jajang ungguk bari hatena mah watir kana kabodoan Jojo. Tapi nah tadi anjen bisa ngaduga eta barang black market. Sabab barangna teu boga merekna ukur ku kode LT jeung ST, jaba persediaanna terbatas, kudu make open BO, pesena kudu booking heula. Barang anu kitu pasti barang sulundupan pan, cuk Jojo deui. Jajang gogodek, sabab fix ieu mah, kabodoan Jojo geus permanen, moal bisa diomean deui. Anjen pernah meting di imah kabogo, acan pernah Jojo gogodek. Pernah nyarean kabogo, Jajang nanya deui, Jojo gogodek. Teu wani atuh jang, pan acan kawin, jaba kabogo kuring parawan keneh, karunya. Jajang kerung, tapi pernah boga pikiran hayang ngalakukeun. Jojo ungguk, ngaran oge lalaki normal, pasti hayang pisan, kuring pernah ngetes menta. Tapi jawabanna kaparawanana bakal dipasrakeun di malam pertama ka kuring, kuayana kitu kuring teu wani menta deui, malah kuring bekinya ka manehna. Jajang ngagarosirahna anu sabenerna mah teu atel. Jadi anjen sama sakali teu curiga kana sora kabogo anjen tadi, keur kaayaan kumaha awewe ngaluarkeun sora kitu, ditambah ku sora rereketan ranjang, sok pikirkeun sing bener, nah anjen pernah lalajo film dewasa anu aya awewe jeung lalaki sare duaan bari taranjang. Ku cara anu geus jentre kitu Jajang ngaharapkeun Jojo ngarti. Ngan tanpa diduga Jojo masih acan ngarti keneh wae. Ngarana oge dikerok, pasti dina ranjang dua anjeng nu ngerokna, jelas ranjang rereketan da usik, kabogo kuring siganna samemehna tara dikerok, matak wajar bakal nyerieun, da lamun sekmes kuring deket, pasti ku kuring diantaran minyak angin jeung koyo. Jajang asa hayang ngagorogot sira Jojo bakat ku aral, atawa ngadagorkeun sirana sorangan kana meja bakat ku liar ngabandunganana. Teu sakalian diantaran Durex jeung tisu magic, Jojo buburu nanya. Karnaon tisu magic jang? Lamun terngelap tonggong saberesna dikerok mah kabogo kuring pasti geus nyiapkeun. Terus ari eta Durex ubar asup angin lain, tablet, atawa kapsul, sabaraha hargana. Jajang gogodek bari nangtung, halah, teuing jolah,
maneh mending sarekeun, geus moal bener, kuring rek balik deui ka Bandung, pokona keuntungan 10% anu pertama, bakal dikirim ku kuring awal bulan harap, langsung ditransfer kana rekening anjeun, 5,4 juta. Jajang anu geus teu boga rasa karunya langsung ninggalkeun Jojo anu sabenerna mah nasibna pikawatiran, Jojo yatim piatu, teu boga dulur jeung baraya, hatena oge bager pangna Udin resepen, 7 tahun kaluar ti panti tapi acan boga nanaon, di Garut oge nuturkeun batur anu jelas-jelas ukur ngaulinkeun cintana. Lamun Jojo ngarti kabogona keur disarean batur waktu di telepon tadi, tada teuing kasih sabatina, ayuna duitna geus dikuras ku Jajang, bari ninggalkeun hutang 50 juta jeung bunga 7% anu kudu dibayaran tiap bulan ka pinjol, sedengkeun gajina ukur 600.000 sabulan, tangtu moal nyukupan. Kabodoana geus nyilakakeun dirina sorangan, Jajang geus teu mikiran deui hirup paehna Jojo kaharepna, sabab Jajang oge keur kapowekan ku pangabutuhna anu gede pikeun bisa meuli paeton keur ngagantian ka Murad, eta oge lantaran ku kasombongana. Harita di hayat masih keneh ngarobrolkeun masalah Jajang, anu tadina percaya ka Jajang ayuna geus leungit kapercayaana. Sabalikna Udin jadi pamujian, anu tadina teresep ka Udin jadi resep. Anu kasaksian ku sarerea Udin geus nyumbangkeun 1 miliar ka panti, acan sumbangan-sumbangan samemehna, da cuuk maemeh, biaya perawatan maemeh oge Udin anu ngabantu, ayuna geus eueuh nu wani deui nyepelekeun Udin. Udin teu adigung, tapi oge teu kaciri ngarendahkeun diri teuing, sagalana basajan saayana, kalem tapi kadang-kadang ngalakukeun hal anu teu diduga-duga ku sasaha. Baron anu saacana ngadukung Jajang ayuna kaciri sopan naker ka Udin, da memang saacana oge teu pernah boga masalah nanaon jeung Udin, ngan pedadirina digawe jeung Jajang, kitu oge maksakeun sanajan digaji letik, sabab bingung rek digawe di mana deui lamun teu maksakeun. Din, sacara pribadi, kuring ngaturkeun nuhun kana bantuan anjeun keur panti. Udin netep Baron, terus ungguk, Baron jelema katilu anu nganuhungkeun ka Udin saenggeus maemeh jeung Wiwin, nempo Baron nganuhungkeun, nu sejen oge reang nganuhungkeun. Baron nganuhungkeun atas nama panti, hartina Baron oge jelema anu paduli ka panti, ngan kulantaran ekonomina goreng, jadi acan bisa ngabantu, bantuan 1 miliar ti Udin geus ngalawihan tina perkiraan sarerea, jeung memang geus mampu nutupan kabutuhan panti keur sababaraha bulan kaharep, katambah ku bantuan ti Paul. Baron netep Udin res, Din, kuring bungah bisa dahar ngariung jeung anjeun peting ieu, kuring geus mimiti sadar saha anjeun jeung kumaha gedena kanyaah anjeun ka babaturan jeung ka panti, lamun kuring direjekian ku Allah, kuring oge hayang nurutan anjeun. Udin seri, kuring inget waktu baheula hirup bareng di panti, sare dina kasur anu sarua, dahar jeung nginum oge sarua, sarta diajar di ruangan anu sarua, keur kuring kabeh oge dulur sanajan beda sifat jeung kalakuan, anjeun jeung kuring sarua, ukur nasib anu ngabedakeun, anjeun pasti bakal jiga kuring asal bisa ngajauhan rasa adigung, iri jeung dengki dina hate, jauhan kalakuan salah. Udin ngarenghap, terus nyarita deui, jeung ulah terlalu nganggap serius kana harta, sabab harta ukur titipan anu bisa leungit jeung datang iraha wae, lamun anjeun nganggap serius kana harta, bakal nafsu pikeun neangan tapi berat pikeun ngaleupaskeun, anu kitu ngaranna koret jeung sarakah. Baron ungguk, Din, kuring ngarti pisan, tapi kuring acan mampu nurutan anjeun, kasabaran kuring masih jauh sahandapan anjeun. Baron tungkul terus nyengselikeun diri sorangan, kuring gawe jadi pembantuna Jajang, digaji 500.000 sabulan jadi tukang ngelapan kaca, tapi sifat Jajang geuning kitu, kuring moal bisa nurutan anjeun lamun salawasna nuturkeun jelema salah, jelas kuring kudu pindah gawe, kuring hayang jadi jelema anu aya manfaatna keur batur. Udin nyekelan tak-tak Baron, saran ti kuring, bagjakeun heula hate anjeun, ulah ngagugulung ka sedih, ulah ngarasa sangsara, lamun hate geus bagja, ngalakukeun naon wae oge anjeun bakal sumanget, bagja lain kudu ku duit, tapi ku katenangan pikiran sarta loba ningali diri sorangan, ulah nempoan batur, kudu percaya yen aya anu ngarejekian, lamun anjeun geus yakin, rejeki bakal datang sorangan teu kudu diuudak. Loba jelema anu neangan harta ku cara anu salah, tapi lamun rejeki anu nyampurkeun, eta moal salah. Loba jelema anu ngarasa sangsara nepi ka wani maling, ngarampok, nipu tapi tetep teu beunghar, intina satiap kajadian, kabeh enteng pikeun dilenyepan. Icih ngaregepkeun omongan Udin anu keur mapatahan Baron, hate Icih beki tengtrem ayem, leungit sagala karaguan dina hate sarta rasa kasihan anu saacana sok mineng gegebekan lamun ujuk-ujuk Udin boga duit loba, ayuna Icih beki ngarti jeung nyaho aleusana. Kajadian poe ieu kabehanana berkah keur Icih, loba elmu pulunganeun, ti mimiti lastri balik, terus dirina dibawa ka panti, nepi ka kajadian ayuna di hayat, Icih oge beki jelas nempo sifat Udin anu sama sakali beda antara di luar jeung di jero imah, kabeh eueuh anu cawadenana, justru loba contoh anu digambarkeun ku Udin kumaha carana ngahargaan kahirupan. Baron nyekelan lengan Udin, Din, hirup kuring salila 25 tahun asa sia-sia, acan bisa mere manfaat ka sasama,
Poe ye panon kuring dibuka ku anjen, kuring kudu ngamimitian deui sagalana ti awal, kuring ngarasa geus ngazoliman diri sorangan, anu sabenerna bisa leuwih hade, kuring kudu senang siga anjen. Udin seri, anjen bener, senangkan heula diri sorangan karek bisa nyenangkan batur, anjen jeung kuring sarua yatim piatu, anu bisa dipuntangan. Baron nyegruk cerik, nah teu dilakukan heula ku anjen saacan mapatahan kuring, kuring nyaho waktu ma emeh gering, anjen mikeun kabeh duit anu dipiboga, kunaon, padahal hirup anjen acan senang. Udin ngajelaskeun, situasina beda, kuring geus kawin, anjen acan. Udin nyekelan lengan Icih, terus nyarita deui ka Baron. Kabeh nyaho harita kuring masih diparaban ku pamajikan, kuring tara ngaluarkeun duit, matak wajar lamun kuring ngahulakeun ngabantu ma emeh, sabab harita sanajan sagala teboga, tapi kuring kaasup geus senang, sabab aya anu nyenangkeun. Icih anu dicekelan lengan ku Udin jadi era, kabeh anu diomongkeun ku Udin nandakeun Udin ngahargaan kana usaha jeung kanyaahna ka salaki. Icih beki res, Icih ngarasa beki letik di harapan Udin, dirina sibuk digawe nepi kata bisa muka panon pikeun nempo sarta neleman hate salakina leuwih jero. Baheula Icih oge boga anggapan siga batur, Udin lalaki anu teu bisa diharapkeun, gunana, nurut jeung tara ngalawan, ayeuna hal eta teu katempo, aya nilai leuwih anu teu pernah kabayangkeun saacana. Pas Baron ningali Udin nyekelan dedeh lengan Icih, Baron ngarasa res, Baron seri. Kuring resep ningali anjen duaan anu bisa saling mikanya jeung mika dedah, mudah-mudahan buburu dibere katurunan anu bager buah tina kanya jeung kadeda eta. Icih tungkul sabab era, tiap ngadenge batur anu nyarankeun boga anak, perasaan era eta pasti karasa. Udin seri, nuhun, kuring oge memang keur nganti-nganti. Icih beki buluar balieur ngadenge kahayang Udin, terus sabelah lengeuna nyiwit pingping Udin. Udin ukur muringis bari ngararet ka Icih, tapi Udin nyarita deui ka Baron. Lamun teu salah saacan anjen asup ka panti, asal anjen ti Garut pan. Baron ungguk, bener Din, kolot kuring asli Garut jeung kuring oge kalahiran Garut. Kuring hayang balik ka lembur asal kuring sabab loba kenangan kuring keur leutik di Garut saacan ditinggakeun maot ku bapa akibat kacilakaan kerja. Udin kerung, memangna bapa anjen harita digawe naon nepikeun ka bisa kacilakaan kerja. Baron tungkul, bari nginget-nginget kejadian zaman dirina keur leutik saacan dibawa ku ma emeh ka Bandung, Cipanon. Baron nyalangprung. Cuk beja, bapak kuring supir Raden Suramanggala pamilik Guntur Group, zaman harita masih loba gorombolan, begal jeung rampok, mobil dibegal, bapak kuring maot lantaran ngabela Raden Suramanggala waktu balik sages nyokot duit tibang keur gaji karyawana. Layon bapak kuring diantap di sisi jalan. Baron geus teu kuat nahan kasedihna, langsung nyegruk ceri erihan bari nyarita deui. Raden Suramanggala, mobil jeung duit mah salamet, lantaran ditita kabur ku bapak kuring anu keur nying harapan begal, ngadenge bapak kuring maot lantaran dipaehan. Indung kuring anu memang samemehna boga panyakit jantung oge akhirna nyusul ninggalkeun kuring, sabab reuwas narima beja ti polisi yen bapak kuring aya anu maehan. Udin kerung, Guntur Group, naha anu ayuna dipimpin ku Alan. Baron ungguk, enya Din, naha anjen oge wawuh ka Raden Alan, anjeunna anak cikal Raden Suramanggala. Udin ungguk, kuring pernah panggih jeung memang akrab. Baron nyusut Cipanona bari kolohok, nyan eta teh Din, susah keur jelema sangsara model kuring bisa panggih jeung Raden Alan, kumaha anjen bet bisa wawuh. Di Garut Alan memang pangbeungharna, bisa disebutkan Alan anu geus ngabangun Garut, loba perusahaan jeung industri anu dijalankeun ku Alan. Udin seri, harita aya babaturan ngayakeun acara, kuring diondang, Alan oge kaasup anu diondang, jadi kuring kungsi panggih jeung ngobrol langsung. Udin mimiti panggih jeung Alan nyaeta waktu diajak nempo batu mirah delima anu ternyata katohian ku Udin yen batuna palsu, harita Alan oge sarua keur nempo batu bareng jeung Mang Gugun. Saterusna panggih deui di Imah Salman waktu maehan Ki Wajah. Terus Alan oge datang tanpa diduga dina acara peresmian kantorna Icih sarta mere hadiah anu kawilang mahal ka Icih. Sabab Baron hayang balik ka Garut, Udin boga niat rek ngabantu, kahiji sangkan hubungan antara bapana Baron jeung bapana Alan bisa diteruskeun ku hubungan anak-anakna, anu kadua sangkan Baron oge lepas ti Jajang, jadi Udin buburu nyekelan tak-tak Baron. Kuring rek nelepon Alan sangkan daek narima anjen jadi pagawena. Baron kolohok teu percaya, "Hah, anjen bisa?" Baron jelas teu percaya, sabab Udin ukur wawu dina hiji acara. Asa piraku ukur wau kitu, Udin nepi ka bisa-bisa menta Alan sangkan narima dirina jadi pagawe Alan, sedangkan Alan lain jelema biasa. Anu sejen oge ngarenjak ngadenge Udin mere janji ka Baron sarupa kitu, sabab kabeh oge eueuh anu teu nyaho saha Alan, sanajan jarang katembo, tapi ngaran Alan geus kawentar, sanajan Alan teu sabengar Soni Nata Prawira, tapi di Garut mah kahiji, eueuh anu nyangka Udin bisa wau jeung gegeden Garut sarta bisa ngajanjikeun ka Baron pagawean. Udin seri ka Baron, bisa. Kuring bisa, anjen ulah hariwang. Udin ngaluarkan ponselna, neangan nomer Alan terus nelepon, loudspeaker diaktifkeun,
anu sejen jempling sabab hayang nyaho naon anu bakal diobrolkan Udin ka Alan, saenggeus telepon nyambung kadenge sora Alan. Guru, aya naon tara-tara nelepon kuring, Udin seri. Anjeun jeung kuring memang geus lila teu panggih, jadi kuring hayang ngobrol bari rek menta tulung. Alan buburu ngajawab, kuring oge sabenerna hayang ka Bandung pikeun manggihan anjeun, tapi acan aya waktu, aya naon? Udin ngarenghap, kieu, kuring boga sobat anu baheula kungsi bareng digedekeun di panti asuhan. Saacan diwawukeun, kuring rek nanya heula, anjeun inget keneh ka supir anu geus nyalametkeun bapak anjeun baheula tina gangguan begal. Sakedapan telepon jawaban, tapi teu lila kadenge sora Alan dumaruda. Tangtu inget guru, supirna maot dipaehanku begal, layona kapanggih di sisi jalan. Supir eta geus ngabdi belasan tahun di kulawarga kuring. Tapi acan kungsi panggih jeung kulawargana sabab leungitkeun tapak. Padahal harita bapak kuring hayang ngajamin kahirupan kulawargana pikeun nganuhungkeun, sarta aya kewajiban perusahaan pikeun mikeun pesangon, biaya kematian jeung rek mere imah lantaran geus ngarasa kahutangan nyawa, lain saukur nyawa bapak kuring anu salamet, tapi duit perusahaan jeung mobil oge salamet, nepi ka ayuna kuring masih neangan kulawargana, sanajan bapak kuring oge geus eueuh, tapi amanatna kudu ditepikeun lamun iraha-iraha kulawargana kapanggih. Alan, anjeun bakal panggih, sabab anakna nyaeta babaturan kuring ieu, kabeneran boga niat hayang balik ka Garut. Alan curing hak atau sabab salian hayang ngadeketkeun hubunganna jeung Udin. Alan oge boga amanat ti almarhum bapana, pikeun mulang tarima ka kulawarga almarhum supirna. Guru, saha ngaranna, jelemana keur jeung anjeun, bisa kuring nyarita, atawa bikeun nomer teleponna ka kuring, sangkan kuring bisa ngobrol langsung, kuring rek ngatur posisi nu merenah keur manehna. Ngaranna Baron, tembal Udin. Alan hayang pisan deket jeung Udin, saurang mong Bandung anu dipikasieun, boga elmu ngondang bentar sarta bisa ngelekeun ki wajah, nepi ka kulawarga nata prawira, oge hormat pisan ka Udin, ayuna aya kasempatan pikeun bisa deket, jelas Alan atoh, sobat narek dititipkeun gawe di manehna, jelas ieu berkah anu teu disangga-sangga, silaturahmi antara supir jeung dundungan bakal kasambung ku anak-anakna. Kuring bisa ngajadikeun sobat anjeun jadi asisten kuring kawas Mang Gugun, gaji bulanana 10 juta, kumaha? Udin ngamaklum, gaji 10 juta keur Alan mah ibarat nyiduh, tapi kadengena ku Baron anu salila ieu ukur dibayar 500.000 ku jajang jelas ibarat karagragan bulan. Cukup, anu penting mah kuring nitip sangkan batur kuring ieu boga sumanget hirup, bisa jadi jelema anu berguna pikeun dirina sorangan jeung batur. Kirim nomer teleponna ka kuring, manajer kuring bakal mere instruksi saterusna. Saenggeus telepon ditutup, Udin ngirim nomer telepon Baron anu dicokot tina grup WA ka Alan, terus Udin netep Baron barisri. Peting ieu siap-siap balik ka Garut, anjeun geus teu kudu nunutur jajang deui. Baron jeung batur-baturna anu memang ti tadi nyaksian kolohok bengong, Udin sorangan teu digawe, tapi bisa mere gawe ka batur bari gajina gede cukup ku nelepon, jeung anu diteleponna oge lain jelema biasa, tapi langsung ka pamilik perusahaana. Sarerea milu bungah, Baron bakal jadi asisten Raden Alan, jelema nomer hiji pangbeungharna sa Garut, jadi asisten Alan sahenteuna kudu boga titel akademis anu hade jeung wawasan sarta pangalaman gawe anu cukup. Sarerea nyaho saha Baron, kecuali jojo kabeh anak asuh mah emeh ukur sakola semet SMA, lantaran panti asuhan ukur ngurus nepi ka wates umur 18 tahun. Udin onaman bisa disebutkan leuwih hade, sanajan SMA-na teu tamat, tapi sumangetna diajar alus sabab icih ngalaman kuliah, jadi aya dorongan pikeun diajar, komo loba waktu cicing di imah, saberesna pagawean imah, Udin mineng maca buku-buku akademis jeung otakna pinter babari nyerep pangarti, jadi moal aya anu nyangka lamun Udin teu nyakola. Tapi keur Baron, salepasna ti panti terus nunutur jajang, eueuh biaya keur nambahan pangarti, jadi lamun ayuna ujuk-ujuk bakal jadi asisten Alan, ieu hal anu luar biasa, teu kapikir ti samemehna. Baron hampir teu bisa nyarita sarta bakal terus kolohok lamun teu kagaruwakeun ku ponselna anu disada, Baron nempo nomer teu dikenal dina ponselna, buburu ditarima. Halo, sareng saha, anjeun Baron, kuring direktur personalia Guntur Group, kadatangan anjeun ditungguan pisan di kantor pusat Guntur Group pikeun jadi asisten pribadi Bapak Alan, aya fasilitas imah jeung mobil pribadi anu geus disiapkeun keur anjeun, leuwih gancang anjeun datang leuwih hade. Leungeun Baron kaciri ngeleper, buburu ngajawab ku sora ngageter. Anjeun teu bohong, kuring ukur tamatan SMA, piraku jadi asisten presiden direktur. Ieu pamenta pribadi Pak Alan, pendidikan teu masalah sabab bari digawe anjeun bakal disakolakeun, anu penting anjeun bisa nyupiran. Kuring bisa nyupiran, alus, sameuntara anjeun bisa jadi supir pribadi heula tanpa ngurangan gaji jeung fasilitas. Gaji pokok anjeun 10 juta, bakal katambahan ku insentif, bonus jeung tunjangan sejena, oge aya komisi akhir tahun jeung hak narima THR. Ponsel dina leungeun Baron hampir ragrak, cimatana nyurulung bari ngareret ka Udin. Sabab Baron teu nembalan nanaon, direktur personalia ngomong deui. Baron, ieu nomer telepon kuring, sanepina ka Guntur Group, langsung hubungi kuring.
terus telepon ditutup, ponsel Baron bener-bener ragrak, Baron ngagolosor tina kursi langsung sujud syukur, terus ngorondang cerih nyegruk nyu kana suku Udin bari nganuhungken. Din, hate anjen mulia, kuring tenyaho kudu kumaha cara mulang tarima ka anjen, kuring bener-bener digawekan ku Raden Alan jadi asistena sarta digaji 10 juta sabulan bari dibere fasilitas imah jeung mobil pribadi, kuring asa ngimpi, nuhun Din. Udin Sri bari nita Baron diukdi, lain jasa kuring, eta jasa Bapa Anjen, sanepina ka Garut teangan makam indung Bapa Anjen, bersihan sarta ngadoapikeun kasalametana di akhirat, eta bukti Anjen mulang tarima, lain ka kuring. Jomin nanya ka Baron bari ka tembong rada sirik, Baron, gaji Anjen 10 juta bari dibere imah jeung mobil, lain waktu nelpon ka Udin tadi ukur gaji hungkul anu dicaritaken. Baron nyusut cipanona terus ngararet ka Jomin, biu direktur personalia Guntur Group anu nelepon, memang nyaritana kitu. Jomin langsung jempe, hanjakal tim mimiti geus pro ka jajang bari teu buburu ngabageran Udin. Baron ngararet deui ka Udin, Din kuring moal poho kana jasa Anjen, kuring oge bakal nurut kana papatah ti Anjen, kuring bakal jadi jelema anu berguna pikeun diri sorangan jeung batur, kuring oge janji, gaji munggaran bakal dikapantikeun. Udin Sri, salila Anjennya kasasama, teu mandang rendah ka batur, jujur jeung bener, kuring bakal terus jadi sobat Anjen, ukur eta pamenta ti kuring. Baron ungguk, kuring janji, kuring bakal ngomean kasalahan kuring salila 25 tahun ka tukang, kuring kudu bisa leuwih hade tibatan samemena. Udin Sri, Anjen bakal mineng babarengan jeung Alan, jaga sikap jeung perilaku Anjen, jaga sopan santun, tem bongkeun ka batur yen Anjen lain Baron anu bahla. Baron regrek ngadengena, salila jeung jajang, acan pernah jajang mapatahan sarupa kieu, omongan Udin geus ngabangkitkeun sumanget hirupna. Nempo Baron, Udin jadi ras inget ka Darwin, mata buburu nyarita deui. Baron, hiji deui pesen kuring, di mana Anjen geus siap ngarumah tangga, pilih pamajikan anu bener-bener bakal jadi piindungan keur anak-anak Anjen, ulah ka jurungku nafsu, ulah ka bomrekku kagelisan, ulah neangan anu bogoh, tapi teangan anu nyaah. Mimiti isuk Baron geus lain jelema hina deui, moal jadi tukang ngelapan kaca bari ukur digaji 500.000 sabulan, sarta moal panggide jeung jajang anu boga sifat goreng, Baron ayeuna geus jadi dulur Udin sarta bakal jadi asistena Alan, ku gaji anu 10 juta sarta boga imah jeung mobil, tangtu sagalana bakal robah. Udin bener, dina masalah ngarumah tangga, Baron kudu hati-hati milih, rumah tangga Baron kudu siga Udin jeung Icih, silih mika dada, silih mikanya. Kabeh jelema ngareret ka Udin res, utamana Ma Emeh, dina hatena tepetot-petot ngadoa keur Udin, sangkan Udin oge bisa ngajait batur-baturna anu sejen saperti anu dilakukeunna ka Baron. Sumbangan samiliar ti Udin katambah 800 juta ti Paul, oge bakal datang 10 juta ti Baron. Eta geus hiji mukjizat keur panti anu salila ieu dipusingkeun ku kakurangan dana, Udin ibarat malaikat anu geus dituturkeun pikeun ngabantu yayasan. Icih mata aneh, Udin disebut guruku sasaha sarta babari ngaluarkeun duit gede, sabab kawauhana jelema beunghar hunggul, anu Icih karek nyaho nyaeta kadewasaan Udin dina nyarita dibanding babaturan anu rata-rata saumuran, Udin mampu mapatahan batur, saolah-olah umurna geus aki-aki. Sabot Icih mikiran Udin, ponsel dina tasna disada, telepon ti Lastri. Cih, buru balik, bapa mane kawas nu gelo geus nyarita deui rek nyereikeun ema geus hayang paeh, lamun mane teu balik ayuna, ulah nyalakeun lamun ema geus paeh ngagantung maneh. Icih jelas reuas, teu nyangka, Lastri karek tadi sore balik ka imah, ayuna geus aya masalah deui, pasti parasea. Buburu Icih nyarita ka Udin, Kang, hayu uwi ayuna, sapurtosna ema parasea deui sareng bapa. Udin ungguk, terus nyarita ka sarerea, Ma Emeh, sareng sadayana, hapunten abdi teu tiasa lami, margi kedah enggal uwih ka bumi, mugia enjing atanapi pageto tiasa ditepangkeun deui. Ma Emeh nangtung bari ungguk, lamun kitu hayu babarengan kaluar, sabab daharna oge pan geus beres. Sarerea ungguk bari narangtung, Udin jeung Icih mihulaan kaluar, langsung kana mobilna, Icih anu nyupiran, di jalan Icih nyarita. Sapertosna bapa serius ka Bibi Mei, upami henteu, piraku langsung wantun nyarios cerai deui ka ema padahal ema nembe tadi sonten uiha ka bumi, akan kedah ngabantos abdi sangkan bapa teu nyareikeun ema. Udin kerung, nyai ulah ngalibatkeun akang kana urusan kolot boga hak jeung pamadegana sorangan, komo deui akang mah ukur minantu, akang moal ulu biung, akang tetep bakal di tengah, moal ngadukung ka sasaha, kolot bakal nyeri hate lamun kahayangna di halangan. Icih ngararet ka Udin, langkung sae nyeri hate ayuna, daripada kateterasan. Udin Sri, justru keur bapa bakal kapapanjangan, ema mah moal, ngarumah tangga teu bisa dipaksakeun, keun antep sina dibereskeun ku sorangan. Icih akhirna cicing, ningali sifat Lastri, memang bener naon anu dicaritakeun ku Udin, lamun teu cerai, saumur-umur Mardi bakal nyeri hate, Lastri mah moal, tapi lamun cerai Mardi moal nyeri hate,
nyeri hate Lastri oge pasti ukur saharitan, tadi ngancam rek ngagantung maneh oge pasti ukur akting deui. Nepi ka vila, kadenge sora Lastri anu keur ngacaprak nyarekan Mardi. Mardi, aing geus loba nerei kasangsaraan salila hirup jeung sia, tapi aing neger-neger maneh demi anak, ayeuna sia geus nyarita deui masalah cerai, dasar koplok, teu boga rasa syukur boga pamajikan sabar kawas aing. Udin jeung Ici buburu asup ka vila, nyampak Lastri anu ayeuna sirahna gundul jeung pincang keur nyorocos ku kulutus di ruang tamu nyarekan Mardi, ciduh mancawurat tina sungutna anu ompong molongo. Mardi ngahaja nangtung rada jauh sabab sieun kaseubrot ciduh. Justru ngarasia tengarasa terus disangsarakeun ku aing, sia kudu daek dicerai ku aing, pan beleguk nyarita disangsarakeun ari dicerai mumul. Lastri nembal, ulang ngimpi sia, aing nyaho sia rek nyiar kasenangan sorangan, aing geus lila disangsarakeun, sia teu bisa lepas tanggung jawab kitu wae, bikeun heula hak aing. Mardi morongos, hakim pangadilan anu bakal ngajelaskeun jeung nangtukeun naon wae hak sia, teu kudu nyaritakeun masalah hak di dieu. Lastri teu eleh, nyorowok leuwih tarik ti Mardi, memangna pangadilan milik sia, memangna hakim dulur sia, bet kudu nurut kana kahayang sia jeung wani nangtukeun kahayang aing, salila aing embung dicerai, saha wae moal bisa maksa. Mardi terus nembal, aing teu bogoh ka sia, rumah tangga anu teu didasaran ku rasa bogoh, moal aya anu ngabenerkeun. Lastri nyikikik, teu bogoh tapi bet bisa boga anak, sugan gelo, di mana-mana anu ngaranna teu bogoh moal daek noel acan, aing bisa boga anak hartina sia bogoh ka aing koplok. Mardi kolohok, lamun sia kekeh, tenanaon teu cerai, tapi aing rek misah, teu sudi kudu hirup jeung sia. Lastri jebi, pan sia geus misah ti baheula, iraha aing kungsi sakamar deui jeung sia, jadi nanaonan kudu cerai deui. Mardi nenjrakeun sukuna, lamun kitu, aing rek indit ti dieu. Lastri beuki nyikikik, ciciri hilan kawas kuntilanak. Jor, mantok ayeuna keneh sia, tapi suku sia kudu dipengkoran heula jeung barang-barang sia bakal diduruk kabeh, kaasup parabot mebel ka mengut sia. Mardi beuki ngagidir, koplok, jadi naon kahayang sia atuh, sifat setan kalakuan sato, dicerai mumul, misah daek, ari aing rek indit, sia ngancam. Lastri muncereng, pan geus jelas kahayang aing mah, aing embung cerai, tapi lamun sia rek mantok, jor, ngan suku sia kudu pengkor heula, na pamenta aing salah. Mardi beuki kolohok, pamenta Lastri jelas ukur rek nyiksa dirina, teka tempo Lastri hayang mereskeun masalah, justru hayang terus kapapanjangan. Udin jeung Ici ukur bisa ngajaranteng dina lawang pantau ngalalajoan duanana, ngarasa geus aya celah pikeun momong, Ici buburu maju. Pa, ma, bade kumaha abdi ngaraos tentrem aya di bumi ieu upami kaayana kieu teras, eman nembe uwih, aranjeun tetepang tos 2 dinten, tapi ayuna langsung parasea, isin atuku tatanggi, ieu teh tos wengi. Lastri ngararet ka Ici, ema oge hayang hirup tentrem, tapi bapa maneh ngajak pasea wae. Mardi buburu nyempat, bisa wae malikeun ka aing, sia anu ngamimitian. Udin nyaho Mardi keur galau, hayang buburu ngahiji jeung Mei tapi acan manggi jalan pikeun nyereikeun Lastri tanpa ninggalkeun masalah, hal ieu memang mustahil, sanajan bisa cerai, justru masalah bakal terus dijieun ku Lastri salila Mardi acan nyerah. Lantaran Mardi masih embung eleh, Lastri nyarekan deui bari molotot. Sia mumul jeung aing pan, senangkan heula aing salila 2 tahun karek aing bakal nyatujuan sia ngagugat cerai ka pangadilan, terus buktikeun yen sia bisa leuwih bagja saenggeus pisah ti aing tanpa bantuan ti awewe sejen, sakali kanyahoan sia kawin ka awewe sejen, salilana kabagjaan sia bakal terus diruksak ku aing. Mardi langsung cicing, sabab eueuh gunana ditembalan terus, hasilna bakal sarua, ukur nganyerikeun hatena hungkul, hayang disenangkeun 2 tahun tapi dirina teu menang senang, ukur iblis anu boga pikiran kitu. Komo deui lamun Lastri nyaho niat Mardi pikeun ngawin Mei, pasti Lastri bakal leuwih edan ngaganggu. Lastri teu nyaho lamun salila 2 poe Mardi sok babarengan jeung Mei, lamun nyahoon, sanajan keur pengkor oge pasti Mei bakal diontrok, sanajan Mei pinter jeung nyaho hukum, bakal mikir 2 kali lamun kudu nyingharepan sifat barbar Lastri anu teu boga adab. Mardi beuki bingung, hayang ngahiji jeung Mei, syaratna kudu nyereikeun Lastri tanpa ninggalkeun masalah, ayeuna Lastri sorangan siga kieu, nepi ka iraha wae oge niatna moal bisa laksana. Mardi diuk bari nalekem kana meja makan, pikirana geus buntu, hatena ngagerentes nanya ka diri sorangan. Naha teu bisa kuring hirup jeung Mei, naha teu bisa kuring ngarasa bagja, naha kudu nepi ka paeh digugulungku ka nyeri hirup jeung iblis. Ningali Mardi cicing, Lastri asa menang, Mardi, mane moal bisa nyereikeun aing salilana kecuali aing paeh, tapi aing moal gampang paeh, sabab aing lain jelema lemah, aing tara nyerah nying harepan naon wae ka asup nying harepan pipaehan, dirutan kurang kumaha aing disariksa. Buktina aing beleger keneh, nu mampu maehan aing. Mardi ngadek-dek, wajar, sabab sia mah lain jelema. Lastri kerung, naon, lamun aing lain jelema, nah sia daek ngawin, lamun aing lain jelema, nah bisa boga anak jelema, kulantaran aing lain jelema terus rek dipicen ku sia, kitu.
Mardi nyarita deui, tapi nadana geus turun, hal anu paling dipikahan jakal ku kuring nyaeta kasalahan geus ngawin maneh, lamun nyaho pikieun, sanajan baheula dipaksa, malah saupama kudu nepi ka paeh, kuring moal sudi. Lastri jebi, oh, jadi lain hanjakal lantaran teu jadi kawin ka si Mei, maneh nyarita kitu lantaran kuring geus ruksak kieu pan, ayeuna huntu kuring geus ompong, suku kuring geus pengkor, jadi kagelisan kuring geus leungit, saacana maneh tara nyarita kitu. Mardi geus beakeun basa, pikiran iblis memang moal sajalan jeung pikiran jelema, tiap ucapan Lastri pasti matak nyelekit. Mardi rumasa geus eleh ngomong, tapi lain hartina nyerah, ngan tiap papasea antara aya tungtungna lamun Mardi teu ngelehan ti heula. Akhirna Mardi ukur bisa ceri kawas budak, geus moal manggih deui kabagjaan siga 2 poe samemehna basa Lastri. Cerikna beda jeung ceri Lastri anu sakadar akting, Mardi bener-bener ceri kanynyerian. Udin jeung Icih wae nepi ka milu kapangaruhan ku cerina langsana Mardi, Icih oge ceri bari ngarangkul ka Udin anu sarua ceri jero hatena, mangkarunyakeun kana nasib Mardi. Lastri kukulutus, dasar lalaki lemah, tegablek kaera ku umur, leweh di harapan anak jeung minantu, naon anu bisa dicontoh ku kulawarga ti lalaki model maneh, epes meer. Lastri ngareret ka Udin jeung ka Icih, dengekeun ku marane kumaha sifat bapa maneh baheula, bapa maneh adigung ku kapinteran, kagagahan jeung kabeungharan kolotna, bogo ka awewe gelis tapi masih wani ngaganggu emah, ngaruksak masa depan emah, ayuna nyebut emah lain jelema jeung menta cerai, lalaki naon siga kitu. Mardi beki ngageng deik, sabab naon anu dicaritakeun ku Lastri kabeh patukang tonggong jeung kajadian sabenerna, ngahaja nyumputkeun kagorengan diri di harapan anak jeung minantu, saolah dirina paling bersih, paling bener, rek kumaha bisa bagja hirup jeung awewe anu ka diri sorangan ge teu bisa jujur, komo ka batur. Cimata Icih geus ngabasehan baju Udin, Icih oge bingung kumaha ngarobas sikap indungna anu nganggap rendah wae ka salaki, lamun teu cerai, pasti unggal poe bakal terus pasea moal aya tungtungna, duanana moal pernah ngarasa bagja. Icih geus mimiti satuju kana jalan pikiran Udin, memang kudu cerai, tapi nyatana Lastri embung dicereikeun. Kadenge ponsel Icih disada, aya chat ti Elsa, "Cih, kuring di hotel, tadi rek asup ka villa, tapi ngadenge emang jeung bibi pasea, jadi kuring teu wani asup, anjeun di mana?" Buburu Icih ngabales, "Kuring aya di imah, hampurannya Cih, kuring rek mawaan deui barang-barang kuring rek cicing deui di hotel." Icih jadi araku Elsa, dirina anu ngondang Elsa sangkan cicing di villa. Tapi Elsa teu betah lantaran katentreman cicing di villa anu sakuduna jadi tempat istirahatna sabalikna digawe. Rupa-rupa kejadian teu pantes anu sakuduna teu kasaksian ku Elsa, ti mimiti Lastri leungit, terus Mardi mawa ka bogona ka imah, ayuna nyampak kolotna keur parasea, saha anu hayang cicing jeung kulawargana anu paburantak model kitu, lamun Icih jadi Elsa, pasti sarua, hayang buburu nyingkah sing jauh. Icih malesan chat Elsa, kuring bakal mantuan ngepak barang anjen, weyahna ka dieu isukan atawa kuring anu bakal nganteurkeun ka hotel, hampura nyasa. Teu kudu buburu, samentara kuring geus balanja pangabutuh kuring, leuwih hade bereskeun heula masalah di kulawarga anjen. Sabenerna Elsa hayang barangna dianterkeun ka hotel, asal ku Udin, ulah ku Icih. Jadi kapaksa Elsa nyieun alesan, Elsa iri ka Icih, sanajan kulawarga Icih rada aneh, tapi Udin tetep bisa sabar nying harepana, da lamun tumiba ka minantu sejen, nempo kalakuan dua mitohana kitu, geus pasti bakal diusir duanana, jeung rumah tangga Udin jeung Icih oge tangtu moal awet. Mardi terus ngainging ceri bari indit ka lantai 3 terus ngunci maneh di kamarna, teu kungsi lila Lastri oge bari ingkut-ingkudan lempang kana lift bari nyarita ka Udin jeung Icih. Emah rek ngeuwam heula ku Cihaneut, akhirna peting ieu emah bisa oge sare di villa, hahaha. Nempo kolotna geus arindit, Icih ngarahu, bari naek kana tangga ka lantai 2. "Kang, mastaka abdi puyeng nyamutan emah sareng bapa, abdi oge capek kedah enggal diistirahatkeun." Satadina Udin rek nagih janji Icih, tapi ngadengi Icih ngomong kitu, geus pasti bakal bolai deui, jeung pasti masih kene sareng ngampar di handap, akhirna Udin ngonci panto terus nyusut Icih naek ka lantai 2. Lantaran kamar mandi anu aya di kamarna dipake ku Icih, Udin mandi di kamar mandi sejen, ieu bedana villa jeung imah samemehna, di dieu kamar mandi aya di tiap kamar, teu kudu ngantri. Udin angges leuwih ti heula, terus ngagoler dina ranjang bari ukur make kaos sangsang jeung calana kolor, waktu Icih kaluar ti kamar mandi sarta nempo Udin geus nakarak na ranjang, Icih kerung. "Naha akang ngagoler dina ranjang abdi, Udin seri. Apan janji nyai, saenggeus balik akang menang sare dina ranjang, 2 poe akang ngampar, naha nyai teu karunya." Icih cicing, teu bisa nembal deui, memang bener dirina kungsi nyarita kitu, tapi Icih masih ragap lamun kudu saranjang, sabab salila kawin memang acan pernah sare saranjang. Icih lain embung, Icih oge normal, jelas hayang sare jeung salakina, bari silih kekepan, tapi mentalna acan siap, Icih teu nyaho kumaha kudu ngamimitiana, tapi teu boga kalima pikeun ngungkapkeun hal eta ka Udin. "Komo saenggeus nempo kajadian pu ieu?"
Udin ibarat pahlawan ker Ici. Wani ngalawan Jajang, daek nyumbang samiliar ka panti sarta ngangkat derajat baturna ku cara mere pagawean HD. Ici geus greget hayang namploken kanyahna ka Udin saperti ilaharna pamajikan-pamajikan nu sejjen ka salakina. Ici ka tembong era, pipina berem, tapi ukur bisa diuk dina kursi meja rias nonggongan Udin tanpa ngalakukeun nanaon, acan wani naek kana ranjang. Udin melong banget Ici anu berem pika gemesen tina pantulan kaca meja rias, banget berumna jadi katempo lucu, beki gelis kawas boneka Barbie. Udin bagja bisa boga pamajikan anu gelisna saperti Ici, lain ukur dirina anu nganilai Ici gelis, batur oge loba anu muji kana kagelisan Ici. Ici akhirna nangtung, terus ngareret ka Udin, akang rada kasisi. Udin ngagugung iset kasisi, Ici buburu nyimpen guguling di tengah terus naik ti sisi ranjang anu sabelahna bari mikeun simbut ka Udin. Guguling ieu wates nakang, upami akang ngalangkungan wates, komo dugi ka lebet ka area abdi, wiyahna akang ngampar deui. Udin ngarenjak terus nyangigir nying harap ka Ici. Nah nyi, pokona eta aturan kangge wengi ieu, ceuk Ici bari diharudungku simbutna sorangan terus nonggongan Udin. Udin ngarahu, atuh sarua wae jeung samemehna, eueuh bedana jeung sare dihandap. Ici nyekekek seri, upami dianggap sami, mangga akang ngampar deui, ngan bakal lami deui naek ka tingkat salajengna. Udin masih acan ngarti, maksudnya kumaha make jeung aya tingkatan sagala. Ici nololkeun sirahna anu diharudungku simbut, akang tos naek satingkat, kawitna dihandap ayuna kana ranjang, tingkat 2 memang kieu aturana, upami akang hoyong ka handap deui, hartosna akang uwih ka tingkat hiji, bakal lami deui naek ka tingkat anu katilu. Udin noel tonggong Ici ngarah malik teu nonggongan. Jadi kabe aya sabaraha tingkat, Ici nyekekek deui. Hati-hati Kang, akang nembe noel tonggong abdi, eta pelanggaran wates. 3 kali pelanggaran akang kedah turun tingkat. Udin ngarengik, enya akang moal ngalanggar deui, ngan jawabananya akang, kabe aya sabaraha tingkat, jeung iraha akang bisa naik tingkat deui. Ici malikeun awakna nyangigir ka Udin, naik tingkat kumaha hasil ujian ti abdi, upami ku abdi tos dianggap lulus, bakal diwartosan, tapi upami aya pelanggaran di tiap tingkatan, akang bakal lungsur satingkat, jumlah tingkatan ku abdi moal diwartosan. Udin kolohok, bew, nabet aya aturan kieu sagala atuh nyi. Ici nyekekek deui. Ngarasa lucu ningali Udin anu bingung. Di kantor, abdi atasan, padamel bawahan, dina ranjang ieu, abdi atasan akang, janten akang kedah tumut kana aturan sareng parentah ti abdi, ngartos Kang. Udin buburu nangkuban bari nyecepkeun sirahna kana bantal. Nyi, ma emeh, baron, malah hampir kabeh jelema ngarepkeun urang duaan buburu boga orok, lamun kieu carana rek iraha boga orok. Ici nangkarak, komo perkawis orok. Abdi anu bakal ngakandung, abdi oge anu bakal ngalahirkeun, janten eta ma urusan abdi salaku atasan akang. Udin nenjrakeun sukuna kawas budak letik, nyi, urang teh salaki pamajikan, akang jeung nyai jelema normal, teu mandul, piraku teu hayang boga anak. Ici nakol sira Udin anu keur nangkuban ku bantal. Saha anu teu hoyong orok, memangna abdi nyebatkeun teu hoyong. Udin malik bari nanya, terus naon atuh halangana. Ici nunjuk kana guguling nu jadi wates, alesana ieu, akang masih aya di tingkat 2. Orok ayana di tingkat akhir. Di tingkat 3, Udin nanya, sanes tembal Ici. Tingkat 4, Udin nanya deui, Ici molotot, sanes, akang teu ngartos wae nya, pantos disebatkeun, orok ayana di tingkat akhirna moal diwartosan ayuna. Udin kolohok, terus Ici nyarita deui, angge simbutna bilih lebet angin, abdi bade istirahat, pratoskeun aturan tingkat 2, ulah dugi ka akang lungsur deui. Enya, akang ngarti. Tembal Udin bari sarua diharudungku simbutna sorangan, duanana patonggong-tonggong kapisah ku guguling. Di jero simbut duanana sabenerna teu sare, tapi ngaharuleng bari mikir sewang-sewangan, Udin bagja geus bisa sare deui dina ranjang saprak ningalkeun panti, di barak proyek sare dina samak, di imah Wawan Kusuma oge dina samak, di imah saacana dina samak keneh, 7 tahun teu karasa samak anu jadi tilam sarena. Sedengkan Ici keur mikiran tingkatan saterusna. Nyaeta bakal nyingkirkeun guguling anu jadi wates, ideu kieu sabenerna mah teu direncanakeun, tapi kapikir saliwat biu basa diuk dina kursi meja rias, sabab jujur Ici era keneh lamun kudu langsung sapatemon jeung Udin, ayuna itung-itung ngabiasakeun diri heula sare saranjang bari nguji kasabaran Udin. Lampu kamar bisa diatur ku remote anu aya dina meja sirahan Ici, bisa dicaangan, bisa diletikan, malah bisa langsung dipaehan, jadi Ici buburu ngaluarkeun leungeunna tina jero simbut ngarongkong remote pikeun mareman lampu. Kamar langsung poek, hawatis diwarka tambahan kutisna ase ngajadikeun duanana ngarengkol dina jero simbutna masing-masing, ukur sora tuktekna jarum jam dinding sarta sora jangkrik di luar anu kadenge. Udin bisa ngadenge sora napas Ici anu rada gancang teu siga biasana. Nyi, kah, tembal Ici, akang rek nanya menang, ceuk Udin. Naon, tembal Ici deui, Udin nololkeun sirahna bari malik ka Ici.
Kumaha kamajuan perusahaan anjeun ayeuna, Ici oge sarua Malik bari nololkeun sirahna, duaannana jadi paharep-harep. Sae, mali abdi tos nambihan karyawan deui janten genep jalmi di kantor. Aya pidamelan desain ti Bima Raya sareng ti Pa Salman, rekening perusahaan oge tos nambihan janten 100 juta. Enjing abdi bade mimpin rapat proyek kangge ngarealisasikeun anu Bima Raya, margi tos tiasa diwujudkeun di lapangan, nilai proyekna 1 miliar. Udin ngarenjak, wow, rekening perusahaan geus 100 juta. Ici ungguk, nanging masih dialokasikan kangge operasional sareng gaji karyawan kang, tak acan aya anu tiasa dicandak sebagai dividen abdi, sanaos saleresna mah aya 20 juta keuntungan bersih, tapi abdi tak acan wantun ngaganggu. Alus, ceuk Udin, masih ageng keneh hasil akang tina ngadukun, Ici ngarahu. Omat, akang ulah nyarios ka emak aya artosnya, pokona abdi alim emak ulu biung kana artos perusahaan, dina enyana abdi nyandak dividen, bakal langsung dikabapakeun, ceuk Ici deui. Udin ungguk, nyai atasan akang moal wani nyarita ka sasaha, nyi, Udin nanya deui, kak tembal Ici, bisa teu ayeuna akang langsung naik ka tingkat akhir, Udin nanya lalaunan, aduh, pamiarsa, waktosna kabujeng seep, urang teraskeun deui enjing, ulah hilap like and share, ameh abah sumanget.